Wah, keren gede mah. Ye, ku kegennya dititah tuh si Abah. Ku siapa? Nya si Abah. Iwari masih kan ada black si berpokok teh. Ayah Abah. Mana tuduhan kene? Kapan penting tadi pulang ngaronda? Cepet rumah hari abu. Batur mangaronda teh kukurilingan lain nama merongkol di pos ronda. Hah, banyak teh ngilu ngaronda we ayah Abah. Tah keren bunian. Aya bicara teu naon, Abah? Ieu kabayan dulu abah nu ti Majalengka rek datang ka dieu. Abah rek nitah ka kabayan cik pangalkeun tutut keur nyuguhan tamu. Emang kudu tutut wae, Abah? Ya heueuh atuh kabayan karesepna ge krecek tutut ari kabayan. Emang enggak tuh, Abah. Alah, euy gini jero sawah teh euy. Kumaha? Useup we lah. Iya. Kang Kabayan, aya naon, Din? Tadi Nyi Iteung leumpang jeung Lurah Somad. Di mana, Din? Di ditu deket imah. Wah, Din, yuk Din ah, susul sih Din. Ayo. Hatur nuhun Pak Somad ngarepotkeun. Teu sawios. Yuk, diurah ngomong. Aduh, Nyi Iteung rek tega kakak. Henteu Kang, henteu. Kitu mah teh aya naon. Kemana itu, kemana kudumian. Kira kulangi, kira Hatur nuhun Pak Somad ngarepotkeun. kira ku tega tinggalkan akan Mana nih? Copet! Copet! Teu kuna naon, Neng? Tuh Kang. Bade ka mana? Oh iya tuh yuk. Jam 10. Neng Vanessa, kumaha damang? Alhamdulillah. Kek, nah ieu teh jadi jeung si Kabayan. Nan kieu tadi teh si Neng Vanessa teh kacopetan tah. Kebeneran aya abi, ku abi teh di tulungan we da sabari Neng Vanessa teh ieu teu terangan jalan ka dieu. Oh, muhun atuh hatur nuhun Kang Kabayan. Nya sami-sami. Kang Kabayan balas dendam. Ece, kamarin nggak itu si Iteng jeung Laura Somad. Pokoknya nanya si Nyi Iteng teh digandeng pas Somad. Coba lamun apal si Kang Kabayan bakal nyarekan. Enggak, atuh si Iteng pakai cimpilan awewe mah. Gua selingkuh atuh si Iteng teh. Ampun, wat karunyanya nepikeun selingkuhan kitu mah. Cemah.
kayak bersih parus ya. Naon je? Pacegeun gitu. Oh, si kabayan si selingkuh jangan orang kota. Orang kota. Nah, orang kota. Di depan desa mun teu salah mengarana teh. Ece pamali entos teh ngagaribah dosa. Ada ieu mah kenyataan atuh, Ce. Kamera taman si itu. Oke. Teng. Itu. Teng. Nah, kunaon teng? Akan pegang ka itu. Akan selingkuh. Tega naon? Selingkuh sejeng saha? Ya we di kota. Di kota sana Vanessa sana. Pokoknya mah eta we lah nu di kota. Oh, eta mah dulurna si Neng itu. Eta dijajakeun ka abis tadi kacopetan. Gerayu urang riungkeun ka balai desa. Ayo. Yuk urang riungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, miwah bapak-bapak sadayana anu sami turut hadir dina ika semetan. Alhamdulillah dina dinten urang kitu sesarengan. Dina Mi Eli Isra Mi'raj. Right. Ay, dina pengadilan nyaeta perkawis Kang Kabayan sareng Nyiteung. Sah ayeuna Kabayan kumaha di mimitina? Yo, caritana teh abi teh keur mapa di sawah we biasa. Tah, pek di jalan teh gogorowokan, aya sugan teh naon tah, babe teh disampeurkeun we. Pek Neng Vanessa kacopetan, babe teh dibantuan. Tah, tuluy dianterkeun ka imah Neng Mimin. Leres eta teh Neng Mimin. Nuhun lah. Tah, Neng Vanessa teh teu terang jalan. Tah, babe teh dijajabkeun we dugikeun ka bumina meureun Neng gitu teh ningali ti jauh gitu. Jadi salah paham. Oh, salah paham. Kumaha ieu ari Neng Vanessa di Neng Mimin kumaha? Iya nya. Ku abdi urang caritakeun. Ieu, Nyiteung, ulah waka salah paham si Kabayan. Si Kabayan teh rek nulungan si Neng Vanessa. Kusabab tadi teh kacopetan jeung teu nyahoeun jalan rek uling ka imah Ece. Jadi Nyiteung teh ulah waka salah paham ka si Kabayan kitu. Nah, dangukeun Nyiteung, masa ge ulah waka salah paham heula, caroskeun kamar ge geuning Neng Iteung. Itu tuh jeung si Palura. Duaan perkawis eta. Mohon. Ya. Sarua Palura oge boga niat hayang nulungan Nyiteung karunya sok manya panggilin Palura di jalan Angkaribu. Piraku Palura teh ditulungan jadi tulungan we. Dipangmawakeun tu saksina naon Hansip Kosim. Cenah geuningan teu si Udin. Duduaan cenah di jalan. Udin. Oh, tuh si Udin tuh. Kumaha Pak Udin jelaskeun. Bahwa lima Palura dan ngalina teh jauh jadi si Kabayan jeung Lurah Somad teh leumpang. Ai mana eta bener? Itu berarti si Udin. Udin salah paham atuh. Ya salah paham itu. Oh iya maaf itu Mohon akang ke maafnya teh. Ampurannya. si Kabayan cerita rakyat Sunda. Tidak ada tapi ada orang bodoh tapi pintar. Si pembalai sudah akal menentang 1000 soal. Si Kabayan hidup di tanah Sunda. Menangis jika senang, tertawa dalam derita. Dalam suka siapa yang tahu. Datangnya dengan tertawa dan pergi tinggalkan kesan. Kabayan hidup suran-surari. Ece kemarin ngai teh di sini. Ye ku keke
Tuh di si Abah. Itu si Abah tadinya. Cik pangakeun tutut. Emang kudu kututut Keur nyuguhan tamu, bro. Dia kabayan, abah teh dek. Dulu abah nanti jalan ka teh. Kunaon iteung kunaon? Beda. Aduh, bari ngomong apa jadi dari kos biasa.